Gunung Bitu ibu kawasan Gusti Allah. Lain ladang profesor. Sugan profesor ini kasih si gunung dikompak gunung itu. Profesornya jangan kadang. Tsunami lain ladang insinyur itu ke kawasan Gusti Allah. Sugan insinyur ini ke tengah laut nyewakan cai tsunami. Insinyur mereka diangkat teri. Tapi oke ke kawasan Gusti Allah cuma ada numodana. Satu modana jalma anu sombong. Lu kumaha jalma anu sombong ka Allah ngangkat besi barbar 50 kilo kuat. Manggul gemuk, manggul segon, manggul jagong kuat. Sakit tapi kekuatan ngangkat leungeun bari ngucapkeun Allahu Akbar bari teu mawana naon. Subuh 2 rakaat. Duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 loba nu teu kuateun. Itu jalma anu mondang kana murkana Allah. Mantap mudah-mudahan urang sing jadi ahli masjid. Amin. Ahli berjamaah, amin. Ahli pangaosan, amin ya Allah ya Rabbal. Dijokoy kana acara selanjutnya. Ada acara inti ada Nabi Tausiah. Insyaallah baris didugikeun ku karsana al-mukarram wal mukarramah al-alim wal ulama alladzi lam yuzkar ismuhu ta'ziman wa takriman waqta sidraka hurmatan disanggakeun kamantenan. Wala'al badru alayna bisayyidil wada wajaba syukur Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nu ngajawab salam mudah-mudahan sing paranjang umurna. Teu ngajawab salam mudah-mudahan sing paranjang beheungna. Pemuda nu teu ngajawab salam mudah-mudahan isukan putus cintana. Pemudi nu teu ngajawab salam mudah-mudahan isukan dilamar ku aki-aki. Ibu-ibu nu teu ngajawab salam mudah-mudahan caromina nikah deui. Amin. Hebat. Bapak-bapak nu teu ngajawab salam mudah-mudahan ngarokona sing tibali. Wios sakali wios ikhlas ridho mual ambekan Assalamualaikum warahmatullahi
الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى لا إله إلا الله لا موجود لا معبود لا مطلوب لا مقصود إلا الله أشهد أن لا إله وله سلطان يفعل الله ما يشاء ويحكم ما يريد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم يا فتح يا عليم يا فتح يا عليم يا فتح يا عليم وافتح لنا فتوح العارفين آمين وجعلنا من المقربين وجعلنا من الصالحين وجعلنا من المتقين وجعلنا من العلماء العاملين إمام المتقين الصالحين طاهرين لله ورسول الله آمين يا الله يا رب العالمين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه wasallam aya kawan dina eunteu di tengah jawab shalawat sing nyeri beuteung pada diwalar bade Muhammad ta calageur deui ayeuna mah as-salatu mi'rajul mu'minin Sadaqallahul azim wa sadaqa habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil hadratal mukarram Bapak pengatur waktu pengantar acara anu kusing kuring demi hormat mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun amin sengaja simkuring mayutkeun pengatur waktu pengantar acara sabab anjeunna gaduh jasa syariat pengatur waktu pengantar acara manggil simkuring kaya panggung sehingga simkuring tiasa saling dipayunun ibu bapak sadaya lamun aing teu dipanggil ku pengatur waktu pengantar acara aing ngejada oge beureun di ditu jero nepi ka subuh urang kudu pinter ulah jasa ka batur ulah pinter ngadahara jasa batur betul wabil khusus ya beneran niat aing hayang ngalelean wabil khusus segenap para panitia peringatan Isra wal Mi'raj Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus mapag Ramadan dari mulai ketua, sekretaris, bendahara, seksi akomodasi, seksi logistik, sampai ke seksi konsumsi alias hakaneun
anu kusim kuring dipihormat mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun amin. Para alim ulama, para juama, para asatid wal asatidah, guru-guru urang sadaya anu kusim kuring dipihormat mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun amin. Urang doakeun guru-guru urang sadaya mudah-mudahan sing diparanjangkeun yuswana, disehatkeun lahir batina, dijauhkeun ti jalma-jalma anu darolid, berkah rezekina, berkah ilmuna, tambih-tambih rezekina, tambih-tambih ilmuna, tambih-tambih istrina. Si ibu geus calama brek amin teu dulu saya teh kunaon. Bapak-bapak satuju. Satu. Ibu-ibu satuju. Masalah buat lo. Ya masalah kenlah daripada aing turun di panggung dicekek ku nini-nini. Mudah-mudahan para alim ulama wabil khusus pimpinan pondok pesantren naon itu? Pesantren naon? Al-Hidayah. Mudah-mudahan keturunanna sing disolih-solihah biasa ngalanjutkeun kana perjuangan ngaurukan urang sadayana, ngaurukan kana ilmuna, sabab urang butuh ku ilmu leras, ibu butuh ku ilmu, butuh ku ilmu. Naon sababna? Sabab Allah nyabut kana ilmu tauhid, lain ilmuna dicabut ku Allah, tapi ulama ahli tauhid diwakatkeun ku Allah. Leras. Allah nyabut kana ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu Al-Qur'an, lain ilmuna dicabut ku Allah, tapi ulama ahli ilmu diwakatkeun ku Allah. Saebu bodoh paeh moal jadi musibah. Ulama hiji wakat bakal jadi musibah. Cantang tau taganti 10 tahun. Tak kurang doakeun guru-guru urang sadaya sing paranjang yuswana amin. Urang sing karunya ibu sadaya terutama kajengan setempat. Naon sababna anjeunna anu gaduh jasa. Sok ibu sadaya urang bisa baca Quran, bisa jampe wudu, bisa sholat, itu hasil jasa anjeunna. Mantap, mudah-mudahan para ajengan, para kiai, para ustaz khusus di tempat umum sadayana mudah-mudahan sing diparanjangkeun yuswana. Amin ya Allah ya Rabbal. Aparatur pemerintahan min a'la wilayah ila adna wilayah, Bapak Lurah anu ageng jasana, aya Bapak Lurah aya begitulah. Bapak RT, Bapak RW anu capek gawe bari gajihna teu pati gede. Mun aya acara jarak ka bagian sate. Sing karunya Ibu Pak ka Pak RT Pak RW. Sabab RT mah artina teh riweuh terus, RW riweuh wae. Sok di mana-mana pemuda aya nu pasea saha nu ditean? Pak RT jeung Pak RW. Di mana-mana tengah peuting aya nu noong, saha nu ditean? Padahal Pak RT jeung Pak RW teu milu sing karunya bisa daya. Mudah-mudahan sing saroleh. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu bapak pemuda pemudi santriin wa santriawati anu sami hadir anu kusim kuring dipihormat mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun amin. Wabil khusus santri wa santriawati sim kuring mah ngarasa bangga lamun ngaji aya santri sareng santriah. Naon sababna? Subul yaum Rizalul Quran. Santri di masa kini adalah ulama di masa yang akan datang. Hidup santri. Mana santri teh? Hidup
nu tegas. Hidup santri. Loh iya mah. Kamu mau diajak perang. Hidup santri henan. Ayo orang perang ayo. Tembak tor. Mati au. Jablay kerkop. Ini kusada apa? Asin gurih jeung kusadaya wih ngaos di Bayongkong. Nyimpang di kerkop dek meser cai aqua eta berluas. Dinu poek torojo tarik beungeut awewe ari sorak Pak Ustaz. Tapi nu kitu ge ibu bapak sadaya naros. Pak Ustaz pada tu maros cenah abdi nanya naon maneh. Simna abdi mubi di katabihan di pangaosan saur Ustaz di mana-mana aya nu maot mun lalaki disebut almarhum upami istri disebut almarhumah ari abdi naon cek simkuring aluminium di kilo. Mudah-mudahan orang sadaya kalebet umat Kangjeng Rasulullah SAW selalu mika cinta kamantena amin ya Allah ya Rabbal. Pujian paranti anu jadi panghias hati kagungan Allah Rabbul Izzati. Pujian jadi panghias rasa kagungan Allah Azza wa Jalla kalayan takdir teu bisa dipungkir, qadar teu bisa disinglar manusia saya tangan pangawasa hukum Allah anu maha wisesa. Mutadirikan ini kuti heula cepat mangkat hujan datang masih suung nu hadir manu ayeuna alhamdulillah. Urang sadaya tiasa kumpul ngariung bangkok ngaronyok sareng bapak-bapak ibu-ibu anu darenok anu marontok anu marake andero. Aya nu denok aya nu montok aya. Ngan sim kuring ngintip ka istri nu denok nu montok ulah sok wani-wani make calana pondok. Isi kaciri gendok siga batok kana eur mata leklok kana cangkai mata incok jeung sim kuring sok hayang ngarontok. Tapi alhamdulillah kieu mah rapih alham ngaranggot tiung. Nyaho aing oge. Hari ngaji siga ninja. Hari balik siga Tarzan. Tos rapi, kaciri nu isi komah mah rapi. Beda jeung nu kakarak nyengsot. Tong dibenerkeun jadi gampang. Tos rapi. Mudah-mudahan sing barokah. Amin. Sing tarik aminah. Sing tiasa angkat ka Mekah. Uina ka peser kebon jeung sawah. Kana mah bumi anu megah. Ka peser mobil anu mewah. Pamajikan nambah solihah. Si ibu sekolah dinalaga silaturahmi thalabul ilmi yang dikaitkan karena peringatan Isra wal Mi'raj Nabi sekaligus mapak Ramadan. Mudah-mudahan urang sadaya sing kenging ridho Gusti. Amin ya Allah ya Rabbal. Shalawat sinar salam mugia tetap limpah curah dengan junjungan alam baginda Islam lebih air zaman mustika alam anu taya nabi sabada anjeunna sok sanajan dikaler di kidul loban ngapur rasul sok sanajan jaradi anu jadi nabi geus ditutup lawang sigotaka ku Allah Subhanahu wa taala ku habibi tertinggi baginda tercinta yakni habibana wa nabiyana Muhammad. Tegakantun ka para kulawan gina, para sahabat na tabiin tabian tutugi ka urang sadayana selaku umatna, selalu turut tumut patuh kana ajaranana sasanajan urang ketepang-tepung sareng anjeunna ngan saukur cenah jeung beja laras. Tapi sok sanaos kitu mudah-mudahan urang ditepangkeun di akhirat amin. Urang ditepangkeun di alam mahsyar amin. Dina waktu keur bingung-bingung susah gelisah resah payah urang ditepangkeun sareng anjeunna dituntun dituyu dirawu dipangku dikerek disampe urang dicana kana rahmat Allah kana maghfirah Allah kana ridho Allah urang dikirimkeun kana surga kana Allah melalui syafaatul qudma anjeunna amin ya Allah ya Rabbal.
ayah buaya aing mau nanya kalalaki sabab aing teresep kalalaki boh kita nak kenal kasih kuring pengen arwah bios ibu sadaya perkenalan bios Edang silaturahmi ibu sadaya wios perkenalan wios tenaroskeun ibu tak kenal tak sayang tak cinta tidak akan ada pengorbanan wios perkenalan wios jenengan simkuring ibu sadaya Muhammad Satta Al-Baihaqi As-Sakofi Al-Jajair Al-Bantani At-Tajwidi Al-Mandi apa? Dan alhamdulillah ibu sadaya simkuring gaduh lakob landihan khusus baju resmi umumna Indonesia simkuring sok dilandih Ki Gelap Serepet buka dina YouTube ketik Ki Gelap Serepet muncul simkuring naon bangga disebut gelap astagfirullahaladzim mana karena haji lumayan aing jauh-jauh di baju resmi ka dieu hujan sampai kaliwat aing kan itu di dieu ngan disebut poek lain poek kurang caan coba yang nyebut hidung ke aja kumaha aja teh lain hidung kurang bodas puas kakara aing ngaji sing sarungir ningali aing ningali tadi Kang Hasan Puro Ori Geriu ningali aing coba eta poek alhamdulillah ibu kieu ge pamajikan mah bodas pamajikan mah nya lamun aing eureuk pamajikan restrem ke anak aing kumaha itu mah aing geuneum pamajikan bodas anak ayo carulan ibu kapungkur ibu sadaya simkuring ngaos di Manonjaya terus ngalih ka Sabilul Huda eta babaturan karasep garanteng ngan ieu pangkasepna kasep fitnah ibu di mana-mana aya santri istri anyar geulis baheula macan aya HP sok disaruratan nu ganteng nu kasep nyaruratan ka nu geulis simkuring ge milu nyuratan eta cek nu kasep nu ganteng ka nyarekan ari sia teu gablek pikiran goreng patut hayang ka nu geulis aya cek simkuring kudu aing teh gablek pikiran hitung-hitung memperbaiki keturunan nyuratan simkuring assalamualaikum YTC aku ingin menaburkan benih-benih cinta wassalam asbai naon asbai asyatabaha eta ibu sadaya dikersakakeun ku Allah simkuring ditarima ku nu geulis nu ganteng lewat nu kasep lewat nu kieu nu ditarima masih kita percaya sekali silahkan percaya boleh tidak percaya boleh puas akhirna ibu simkuring hubungan jeung geulis titik terakhir eta nu geulis kawin jeung batur aing ceuing di kolong
was Doneng gening benyana gelis lir bulan purnama ur siapa ika artis bager jadi buah hati anak dedehna kabina-bina sok tong diawur-awur ka kiai mah besokan hijikeun aja panitia mun ana teu inget ka qadar tinantos ana teh sasar doneng masing kasabar sing inget kodok jeung kodar ceurik aing dikobong was ibu sadaya simkuring kelahiran dari negara goyang terang ibu negara goyang aya laguna goyang tah goyang Karawang simkuring lahir di daerah Karawang Malabahan Cikampek matak hapunten bahasana kasar sabab di Cikampek mah di Karawang panas hareudang kompak diajak edan beda jeung di Garut pas sejuk dingin Karawang mah tak hapunten bahasa simkuring kasar sabab simkuring mah makhluk kasar buka urang dia makhluk naon bojo simkuring istri terima kasih atas dukungannya alhamdulillah kurang kali 5 di 2 bibit bibit kahiji simkuring bibit kadua pun bojo mudah-mudahan pertemuan urang sadaya wasilah silaturahmi dipanjang urang sadaya dibabarikan rezeki anu seueur tur barokah amin dipanjangkeun yuswa bari tiasa ibadah amin ibu hoyong panjang yuswa bae batur geus eueuh aya keneh sorangan wae bae boga sawah sorangan boga kebon boga imah boga mobil sawah digarap dipanen dijual dibeli baik sorangan wae ibu sadaya urang ngadua ka Allah yang panjang umur lain berarti umur urang ditambahan ku Allah tidak genep 10 kana 7 sabab umur mah geus ditentukeun ku Allah dihin pinasti anar pinanti dihin pinasti geus aya catatanana di Lauh Mahfuz anyar pinanti ayeuna terjadina dina lalakon 120 dinten atanapi 4 sasi di lebat patuangan anu janten ibu itu umur geus ditentukeun ku Allah termasuk rezeki jodoh pati baca cilaka sadayana geus aya ketentuan ku Allah terutama masalah rezeki urang ulah salempang tina masalah rezeki sadayana geus diatur usaha ku Gusti Dawa Allah Bismillahirrahmanirrahim Allah bae aing nu maca aing nu nembalan genaheun teu astagfirullah kieu-kieu ge goyah Pak
baheula mah keur masantren juara MTQ. Juara pertama peserta nasional. Naik ke panggung aing batur teu daratan. Juri gitu datang. Mata nulisnya serangan juara pertama. Hadiahnya geueun sorangan. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Teu aya nu kumaraya di alam dunia untuk komo walang taga orong-orong gogodongan no gede olati nu kaciri nu teu kaciri kabeh ge dirijeun apa dirijeun selamat araredan kami. Jadi sadayana diri sok ibu sok tuang. Ibu sok tuang. Tuang naon? Tuang sa? Tuang nasi. Kejo. Nasi mah tuangan orang Jakar. Ari urang mah jelema. Banyak urang kejo. Ya banget kejo. Jelema. Tuang nasa asalna tina beas diadu. Aneh urang dieu mah sangu tina beas tina piring. Ibu sok tuan na piring. Ulah hanya tuan na piring yang na piring. Ibu tuan mana samak na kursi. Tuan kita tuan na piring neng. Jika na lalajo sinetron ke na TV. Itu pejet ini. Ibu bapak sadaya urang lamun kapakur. Lamun ngemutan tong boro-boro urang anu geus dewasa, urang anu geus bisa usaha, cacat-cacat oro anu aya di lebet batuangan anu janten ibu diri-dirian ku Allah beras. Buktina hirup. Bahkan barokah lahir anak, tatangga dulur, nu jauh nu deukeut daratan aya nu mawa popokna, aya nu mawa sampingna, aya nu mawa sarungna, aya nu mawa bajuna, aya nu mawa ranginang. Keur saha eta ranginang? Keur indungna sabab budak mah can boga dosa. Padieu teh barokah lahir anak, kunaon can boga huntu. Barokah lahir anak budak can boga dosa. Kan boga huntu satu nyerang. Ohnya supaya ulah bersaing jeung bapana budak dibere hun. Sok ibu lamun ibu gaduh murang kali umur 5 tahun can boga huntu sedih. Umur 5 tahun budak can boga huntu sedih. Tapi lamun boga budak umur 1 tahun jadi huntu bunga arane budak-budak dia mah budak jadi huntu bunga. Jadi lamun boga budak 5 ada jalani huntu kabeh. Budak jadi pejabat, jadi pengusaha, jadi kiai bunga, dia mah budak jadi huntu bereset jadi huntu. Jadi ibu bapak sadaya urang dua kalau hayang panjang umur lain berarti umur urang ditambahan tidak ke 60 kana 70. Tapi nu umurna panjang mah sok sanajan geus teu aya di alam dunia, sok sanajan geus maot jenenganna selalu disebut-sebut kudu hidup. Daras seperti para anbiya, para wali Allah, para syuhada, para sholihin, para ulama ul amirin.
ribuan tahun terkadang jenenganana disebat-sebat kudu hirup. Jadi hakikatna urang hayang panjang umur teh hoyong saean sing termasuk urang sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal. Teraskeun bios hujan moal bubar aing resepan kene bubar tinggal balik. Namun sababna ibu sadaya hitam manis dodol Garut keur kieu tambah tiris nyanyo dodol terus mobil Fiat mobil PW keur kieu tos teu kiat hoyong ka Jamban. Teraskeun ibu teraskeun wios ibu sadaya wios diteraskeun hujan wios maksud kehujanan ini satu acana ibu sadaya selingan bila anda sakit tenggorokan bibir pecah-pecah minum dulu ya naon ya cai naon ya ada susu teu meunang nyebut susu urang Garut mah teu meunang kasar susu mah udah naon atuh nah eta di maka kiai kesopan mangga pilih bade susu kesopan udah mangga pilih bade nah eta bisa pas tapi sing kuring mah tara wayang ieu subuh SGM susu gantung manis. Iya teh cai murah. Wah, upami ngaleun teh kedah nyunah rong ngangge panangan katu marical baca bis sakedik sakak bismillah. Upami hoyong keneh bismillah. Mantap. Saya nama 3 kali bismillah. Upami hoyong ditambihan iman aoskeun alham tah eta teh contoh ngaleueun rasul. Ari contoh tuan rasul kumaha rek nontoan kumaha udahareun lo atos sari lebet atos Allahumma barik lana birajana amin ya Allah ya Rabbal. Baik kita bingungun hadroh bingung aing hayang lempak tapi kawajanan baheula mah teu aya hadroh teh nya baheula mah naon lah qasidah tagoni baheula ben keprek ben keprek anu geuningan laguna teh ya dana ya dana dana ya dana ya dana dana itu we terus peserta nate geuning beebah sejenak kokom aya cekokom aya cenung centin ceda ceti ada ceti aya di mana-mana
qasidah datang Curawis. Dan itu mah Curawis peserta lagi ngarorak kene. Bukan dia mengeus karolot beureunya jadi marawis. Aya opak, aya opak, aya opak, aya opak. Aya opak, aya opak, aya opak, aya opak. Emping cucur. Cucur gemblong. Wae teh santri ibu sadaya di ditu lamun sim kuring datang tas ngaji gitu aya opak, aya opak, aya opak. Oh biasana ibu sadaya tas ngaji teh sok mawa naon. Ngajingjing aya opak, aya naon, bahkan tilu geuningan kardusna teh. Hiji mah aya bakakak ayam. Lain heureuy ya teh ngaji. Udah di zaman tuh biasa, biasa. Saya ibu sadaya sim kuring kantos ibu ngaos wengi tabu 1 dongkap ngaos di Cikajang. Eta ibu sadaya tepi ka bumi ibu pamajikan barang dibuka imah molotot. Tas ulin ya. Tas ngaji. Geuning teu barang bawa pohon panitia. Aing jadi pasea jeung pamajikan. Eta kulungan siapa panitia. Tapi kayu nasib kuring daripada aing pasea jeung pamajikan mending ribut jeung panitia. Alhamdulillah. Sanes eta mah sanes. Allahumma nun Gusti bari muga ngabarokahan Gusti lana ka bisadaya bi rojaba dina sasi rojab wasabana sareng mugi Gusti ngabarokahan sasi Saban wabali mugi Gusti ngadugikeunna ka bisadaya Ramadan kana sasi Ramadan. Tilu perkara anu kurang disuhunkeun dina doa munabah. Sanaos kurang sok ditambihan wa hasil maqasidana wa ghfir lana dunubana sae. Jadi tambihan ku ibu mangga mugi Gusti sing kabayar hutang. Aya nu boga hutang aya. Aya nu boga hutang aya. Hoyong ibu kabayar hutang. Bayar sarana. Ditambihan mangga ku ibu mugi Gusti sing buru-buru kapeser baju lebaran. Kan intina dina dua anu tilu eta dua eta tilu perkara urang nyuhunkeun nu kahiji hoyong barokah rojab. Ayeuna teh ibu rojab kaping 40 seberapa? 50 gitu. Mantap ibu rojab ieu teh rojab mahal. Rajaban mahal. Naon sababna lain usum? Sok rambutan lain usum mahal. Leres. Mantap aing kudu mahal. Mudah-mudahan kurang kuih di dieu sing jadi jalmi anu berharga payudeuh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal. Kahiji ibu sadaya barokah rojab, kadua barokah Saban, katilu hoyong didugikeun kana sasi Ramadan. Barokah rojab naon anu kurang kedah disuhunkeun nyaeta nu utami hoyong kuat iman sinareng naon sababna dina rojab urang nyuhunkeun kuat iman Islam sabab dina sasi rojab aya kejadian anu luar biasa nyaeta di Isra sareng di Mi'rajkeun ada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu mana eta Isra Mi'raj Kangjeng Nabi lamun dipikiran ku akal moal kahati mun diudak ku otak moal kaudak tapi lamun kembali
insya Allah kurang percaya yakin iman bahwa Allah anu maha kawasa. Sabab Kangjeng Nabi lain lempang nyalira tapi dilempangkeun ku nu gaduhna nyaeta Allah Subhanahu wa taala. Contoh jam tangan di jam genep ka jam genep waktuna sadinten leres tapi kudu boga nama bisa sadetik tinggal diputerkeun jarumna di jam genep ka jam genep sadetik ya tapi sabab Kangjeng Nabi lain lempang bahasana asro subhanalladzi asro kalimah mutaaddi setiap aya nu dilempangkeun pasti aya anu ngalempang asro aya saro aya sero aya seuri aya sare. Asro dilempangkeun ti peuting, saro lempang ti peuting, sero bangsat laut ti peuting, sare hees ti peuting, seuri nyengir ti peuting. Kalimah Arab terkadang beda huruf, beda arti, bahkan beda baris ke beda arti. Siga komar jeung korma. Naon bedana komar jeung korma? Aya nu apal ibu? Naon bedana komar jeung korma? Ari komar masih dina dua, ari korma masih dina hiji. Leres ibu leres. Tak kurang nyuhunkeun kuat iman Islam. Bahkan Isra Mi'raj hasilna salat anu 5 waktu. As-salatu mi'rajul mukminin. Salat teh mi'rajna jalma anu iman. Mi'raj naik nepi wusul ka Allah Subhanahu wa taala. Dina kaayaan khusus. Allah bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Qad aflaha cek santri di mana-mana kodrak kana fi'il madi itu maknana li tahqiq pasti. Qad aflaha pasti baca saha al mu'minun jalma anu iman. Saha anu iman teh alladzina hum bi sholatihim khashi'un. Sholatna anu khusyuk teh khusyuk teh tartibul kalam. Di mana-mana cek ilmu kalam, di mana-mana dicaritakeun nu kahiji jeung dicaritakeun nu kadua, maka nu kadua kumaha nu kahiji. Pertama Allah nyaritakeun iman, nu kadua Allah nyaritakeun khusyuk. Berarti nu kadua khusyuk tergantung nu kahiji nyaeta iman. Jadi khusyuk teh tergantung iman. Sok ibu sadar. Tergantung iman nu kumaha anu ngajadikeun khusyukna salat, iman anu jadi nilai. Iman terbagi 5, hiji iman taklid, 2 iman ilmu, 3 iman ilmu yakin, 4 iman hakul yakin, 5 iman hakikatul hakikat. Tah nu katilu iman pertama jadi nilai nyaeta iman ilmu yakin. Nu kumaha iman ilmu yakin? Iman anu jadi rasa. Mun ngarasaan gula karasa amisna, ngarasaan piah karasa pangsetna, ngarasaan asem karasa asupna, ngarasaan cengek karasa ladana, nekatkeun hate, nek hate
nekatkeun Allah aya teh karasa Allah aya. Di mana makom muraqabah. Tusalli bila qalbin sholatan limisliha yakunul fatal sadiman lil uqbati ari sholat make hate eta teh lir sasolatan bukti sholat supar kewajiban penolak kana siksaan SPT sholat bebas tugas duka diganya bo sholat bari malawung alus goreng alus daripada teh sholat terkadang kurang gitu. Sedangkan sholat ibu sadaya anu teu make hate ibu sholat kata nu digajar teh nu make hate nu inget urang keur sholat lamun takbir Allahu akbar ingat urang teh keur sholat doa iftitah baca Fatihah surat ruku sujud tahiyat bleh teu inget keur sholat kamana we kitu hate pas assalamualaikum inget deui urang keur sholat berarti nu diganjar teh takbir jeung tapi lumayan sakitu ge da urang mah sholat teh edan elinya edan eli lamun keur inget keur eli lamun keur teu inget edan jadi edan tapi lumayan edan eli oge daripada edan terus sholat teu make hate itu seperti sesolatan lamun cara mobil mah mau mobil mun motor lamun urang dieu ka Cirebon jam 7 nyarita jam 8 geus aya deui eta teh Cirebon lamun ka Bandung babang lamun ka Meksiko naon luar negeri naon sababna ibu urang husuk salat teh naon sababna sabab urang mah salat teh bu panon kaganggu leres cepil kaganggu irung kaganggu bujur ge kaganggu sok panon kaganggu komo salat bapak-bapak salat berjamaah salat Idul Fitri takbir mah meuli merem aya husuk Allah beres takbir panon lain ningali tempat sujud kalah ningalian sarung batur BHS mahal moal kabeuli wadi morwe bae gajah naon geuning kalah ningalian kaganggu urang apa mantak ibu seur murang kali upami murang kali angkat ke masjid dulu berjamaah kade anggianana sing rapi ulah ieu mah budak ini ke masjid make pakaian make kaos hadiah kacang Garuda di tonggongna aya tulisan ini kacangku atuh paparendeng yang budak anu make kaos hadiah kapal api aya tulisan gurih rasanya eta nu keur salat kitu kan lain pikiran sholat maca ini kacangku gurih rasanya kacang naon anu gurih kaganggu urang makan bahkan cepil ge urang mah kaganggu ieu mah di ditu ibu-ibu sholat isya lain nungguan adan nungguan iklan cek budak teh mah geus salat adat isya heula sinetron masih kena rame nungguan iklan salat isya pas iklan buru-buru ka cai wudu beres wudu maju deui sinetron ada jodoh
cek budak mama meuni solihah. Nah kitu kunaon? Heula aja TV-nya meuni boga wudu. Pas iklan hubung ka kamar salat. Tenang da diwasitan ku budak. Cek budak ke mama, iklan lami kene. Salat. Pas sarokaat deui, mama, iklanna beres. Langsung eta salat tigas. Allahu Akbar. Syariat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Langsung anak kursi ngarebut remote anu dicekel ku budak. Barang ditinggali TV na geus dipindahkeun ka Upin Ipin. Aduh hulu budak diketrok. Siap. Rame-rame salat ancur wiridan lapun hulu budak oh jayu joget paling aing urang Karawang gitu hayu ngarenkenek aing kumaha mantap ta eta khusyuk teh tapi mudah-mudahan sholat urang dihampura ku Allah Subhanahu. Bahkan naon sababna urang sadaya dina sasi Rajab kadah nyuhunkeun kuat iman Islam sabab di zaman saiki, di zaman tiwari, di zaman ayeuna loba jalma gara-gara lemah iman, lemah tauhid, lemah akidah, di mana-mana dibere bingung jeung susah ku Allah Subhanahu wa taala, lain kalah kana deuketan nu boga bingung jeung susah nyaeta Allah Subhanahu wa taala, kalah ka amprag-ampragan nyaeta jalma anu pintar baitun agama. Jalma nu lemah tauhid sok ayol-ayolan di mana bingung di mana susah gagaranya sok di mana-mana dibara bingung jeung susah usaha gitu salah kieu lain kalahkan neangan jelema nu pinter bari dengar kan agama curhat nyebut nama mama kumaha tuh abdi teh ieu teh usaha teh tani timbul daki dagang timbul hutang na teh semprek nincak semprek korosap kebut gede-gede lampu raga gendakan teh katieu utara je usaha di darat di soledad usaha di cai di jemur bobot hayat mencekak mingulau kebanjiran datang ka imah loba nu nagih lengkap sudah penderitaan. Kumaha tuh mama? Ya heula urang tingali heula di kaca lopia. Paingan atuh paingan anjeun teh usaha teh ieu lain kitu lain. Ieu salah kitu salah. Usaha teh ngadoan paingan atuh aya salah dianjeun salah naon salah panto iman ulah ngarep ngidul panto teh pindahkeun ka kaler keur mah susah sita pindahkeun panto tapi lamun lemah tauhid lemah iman tak kanut tak kumaha di bahanan menyan 7 rupa rujak 7 rupa, kopi 7 rupa, kopi pahit, kopi manis, kopi ginseng, kopi luwak, kopi Dubai, kopi habis. Rujak kelapa, rujak gendang, rujak leho. Si kira-kira lawan diberi bahan gitu disimpan di lawang panto itu ngaduana bakal kieu moal. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maka gitu moal. Itu moal. Tah menyanyi hareupeun. Kumaha tuh? Pulkukus kasamaung sang batara nagasa mbah
bunga gogeh di tangkal kai monyet, mbah bunga gogeh di hulu cai keyuk, tiling ting pak papa siap menghinung ngaco jadi nanti mantap kurang kudu kuat sok ibu loba jalma anu lemah iman diajak taat teu daek poe nurut maksiat dicaram kalahka nyarita anu lain-lain karunya ka usad setempat nyarang maksiat usad setempat kalahka masing-masing ustaz sing masing uring maksiat oge da moal maneh kieu cek saha moal ustaz aya teguran ti Allah aya banjir sawa imah ustaz teu kebanjiran naik ustaz tadi kata kalapa make kolor rumput nya sarungna ka bawa parit untung eta ge make kolor coba lamun teu make kolor eta teh ka mana eta hiberna manuk eta bejar teh masing-masing ayeuna mah kieu kasadayana para kiai para ajangan para ustad lamun di dieu aya anu dicaram maksiat masing-masing nyebutna urang siap we kompak masing-masing sok engke lamun paeh masing-masing mandi sorangan bungkus sorangan da anggar atuh ka ustad datang aya istri dongkap ka Pak Ustad itu caroge antun kacang aya mula sara kumaha cek ustad tah caroge ibu masing-masing teh bejakeun ke caroge ibu masing-masing mandi sorangan monggo sorangan mending ari boga anak beunghar bagi boga inisiatif geus lah mayit bapak ulun ngurus asupkeun ka mobil bawa ke mana setim ayo pagit di setim digosok bukan heboh beres nakekit supaya heran asupkeun ke sorong kering mayit sekalian salah naon sababna di Indonesia umumna dunia loba musibah di mana-mana banjir gunung betok tsunami gampang naon sababna tah ibu sadaya emang eta teh kakawasaan Gusti Gunung Bitu ibu kakawasaan Gusti Allah lain yang profesor sugan profesor ini kasih si gunung di kompak gunung teh itu profesornya jangan kadang tsunami lain yang insinyur itu ke kawasan Gusti Allah sugan insinyur ini ke tengah laut nyawakan cai tsunami paeh insinyur mereka diangkat teri tapi oke ke kawasan Gusti Allah cuma aya nu modana saha nu modana jalma-jalma anu sombong Allah nu kumaha jalma anu sombong ka Allah ngangkat besi barber 50 kilo kuat manggul remuk manggul segon manggul jagong kuat sakintal tapi teu kuatkeun ngangkat leungeun bari ngucapkeun Allahu Akbar bari teu mawana naon subuh 2 rakaat duhur 4 rakaat asar 4 rakaat maghrib 3 rakaat isya 4 rakaat loba nu teu kuatkeun itu jalma anu mondang kana murkana Allah mantap mudah-mudahan urang sing jadi ahli masjid amin ahli berjamaah amin ahli pangaosan amin ya Allah ya Rabbal mantap urang sing kuat iman sinarang dua itu urang hoyong barokah Sya'ban Ar-Rajab tathirul badan bersihan badan wa Sya'ban tathirul qulub bersihan hati naon anu disuhunkeun dina barokah Rajab
urang sing bersih hati. Sabab ibu hati teh ibu kabagi genep bu. Kabar ibu? Kabagi asal kita dami. Kabagi balik wae itu gini. Kabagi ibu hilang deh mua bu. Kode mua. Kode mua. Insya tapi kan baik. Sok sengaja nih ibu kaditu kadieu ngaji. Poho aja poho. Insya Allah balik mamual poho. Nyapa orang dia balik ke Bandung mah. Kabeh genep hiji aya hate hirup, kadua aya hate maot, katilu aya hate sehat, kaopat aya hate gering, kalima aya hate nyaring, kagenep aya hate hees. Wahaya Tuhan ari hirupna hate bil iman ku iman. Naon sababna hate hirup ku iman? Sabab ibu nu hirup mah loba kahayang. Leres ibu? Ibu hirup. Ibu hirup. Caroge ibu hirup. Ari nu caroge hirup. Alhamdulillah. Sok nu hirup mah loba kahayang. Hayang tuang, hoyong ngaleut, hoyong ngadu padamelan anu kubu. Hayang shopping, hayang healing, leres. Hayang balanja geuningan tereh lebaran nu hirup mah loba kahayang tajal mah tahan teh oge lamun iman bakal loba kahayang. Sebab hirup hayang ngaji, hayang salat, hayang sedekah itu hate hirup. Beda jeung nu maot. Wa maot habil kupri, maot hate teh kupur kaparo katutup geus eueuh kahayang. Sok ibu nu maot aya kahayang tuh. Sok ibu di dieu lamun aya nu maot asongan bakatak ayam bakal dirontok moal. Dirontok moal. Atuh tulus urang maotna. Tapi lamun hate pae ibu moal aya kahayang. Batur ngaji cuek we. Batur ibadah cuek. Batur sedekahnya. Tak kurang sing naon sing bersih hati. Aya deui hate teh sehat deui wasihatuha bil ilmi sehatna hate teh ku ilmu. Tak ieu teh urang teh ngaji teh dalam rangka dan upaya untuk mengobati hati. Sok sanajan ngaji na pode. Leres ibu. Da sabab urang mah ngaji komo ibu-ibu tah, ibu-ibu kompak. Ngaji teh urang mah pindah tina bodoh kana teu nyaho. Teu naekeun tepi kana pindahna tina bodoh kana buktina bodoh ka hartos. Hartos. Naon? Teu nyaho. Keun bae nu penting mah pindah we tina bodoh sok sanajan kana teu nyaho. Tetapi kana pinter. Lamun urang ieu ibu-ibu ngaos ari tu ka dieu pindah tina bodoh kana pinter geus nyaingan mamah dede. Lantaran pindah tina bodoh kana naon? Teu nyaho aman mamah dede teu saingan. Keun bae sabab pinter mah lain ilmu ibu. Pinter mah genetik, terkadang faktor keturunan, terkadang akibat betul ngapalkeun. Bahkan aya otodidak itu pinter, tapi can tangtu nu pinter menang ilmu. Sabab ilmu mah al ilmu nur, ilmu teh cahaya. Sok sanajan teu apal hadisna, teu kadar Qur'ana, teu apal keteranganna, tapi ladang ngaji, urang ieu apa ieu bener, ieu salah, urang ieu bener. Eta teh ilmu. Loba jelema nu pinter kalah cicing di salah. Mudah-mudahan urang sing sehat ha. Sabab ibu wa maroduha bil jahli. Tah geuringna hate teh kunaon? Ku bodoh. Bodoh mah tong boro-boro bodoh agama.
bodoh dunia bodoh. Aya urang Garut ingin ke Mekah Bu umroh. Di itu ditanya ke orang Arab tuh bisa bahasa Arab. Cek orang Arab teh mata jin. Oh hayang wajib. Wajib 2 kilo gini ke orang Arab. Barang dibuka ke orang Arab biasaan bet amis. Kumaha cek orang Arab teh? Sukron. Oh hayang sukron. Eta ingin ke hotel dasar si bodoh pan di hotel kajaman teh di rumah cai teh aya 2 tulisan hiji hot 2 cool. Hot panas cool tiis eta cek si bodoh jigana ombe ngeunah ku hot ai barang dipanjurkeun teh gua teh ngagoa da kanjut kaleong kasar besar udah ngomong kanjut memang kasar kanjut mah lu mana yang lama 11 mudah-mudahan orang sadaya sing sehat bahkan hati aya nu nyaring aya anu sare mudah-mudahan orang sing nyaring wanahuduha nyaring na hati bidikrillah ku eling ka Gusti. Mudah-mudahan orang sing bersihkeun hati. Bersih tina dosa. Urang silih lubarkeun kamari dina nisbu saban. Mudah-mudahan dosa urang jeung kepada manusia silih lubarkeun urang roja ka Allah. Ke dina bulan Ramadan menang pangampura Allah Subhanahu wa taala. Matak nu katilu nu terakhir urang doa hayang didugikeun kana sasi Ramadan. Ibu, teraskeun kadang teh ieu teh. Ibu kinten-kintena sim kuring pada tumaros. Hoyong dugi kana sasi Rajab hoyong. Hoyong naon nu kabayang dina sasi hoyong dugi ka sasi Ramadan hoyong. Naon nu kabayang dina sasi Ramadan naon? Naon Ibu? Naon? Saur jujur. Naon? Hayang Ramadan teh lebaran. Nang biasana ibu sadaya dina sasi Ramadan maghrib pada nungguan. Leres. Maghrib jadi idola. Cik ayeuna aya nungguan maghrib. Teu aya tapi bulan Ramadan. Bapana nungguan maghrib. Hitungan nungguan. Anakna nungguan. Injuna nungguan. Narungguan maghrib. 5 menit deui kana adzan maghrib cau geus tanpa busana. Geus dikeun diri seueur. 3 menit deui kana adzan maghrib di ditu mah nyetel TV, hayu dicetrek-cetrek TV teh neangan siaran nu adzan panghudana. Pas ngong teh adzan maghrib, Allah geus beak 2 piring puasa dendam nya beurang ke barang kahar pas maghrib mak sagala diasupkeun kolak asup cendol bala-bala geho kejo akhirna pinuh batuanan teh pas adzan isya rek tarawih kulantaran eungap nanyakeun imam salah cenah imamna ayeuna oh Ustaz Agung aing mah moal datang lila duka atuh imam tarawih mana teu payu nu keor
mantak di ditu masuk diumumkeun ibu. Diumumkeun mulai taraweh kahiji asarna diumumkeun ka sadayana masyarakat. Insyaallah dina taraweh anu ayeuna di Masjid Al Gancang anu diimaman ku Ustaz Al Ngebut taraweh trek-trekan siga mobil elep enging siga jam Bandung siap. Padahal taraweh mah gancang teuing ulah kendor teuing gancang teuing ulah karunya kanu geus kolot ieu mah taraweh abang teh nanya takbir mah takbir ulah gancang teuing atuh bismillahirrahmanirrahim eta nini udang tina pangsujudan mukena naka bincang kebiut gol beres taraweh di teangan eta teu kapanggih di buka kemana kancang-kancang kendor teuing ulah karunya ka budak mora mah teu sabar ieu mah abang kena ahli qiraah imam taraweh bismillahirrahmanirrahim eta imam taraweh kumacek budak mora dolin diraharap dolin aku imamna babari amak nean eta pemuda budak orangan dolin-dolinan awe jadi kesel eta imam teh wae bisa dibalas ya baca suratna bismillahirrahmanirrahim yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin pikigane budak ora akhirna eta imam poho kana ayatna ala siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin kumacek pemuda balik kacau tapi bo eta imam rek gancang rek kenor itu teh terkadang imam teh ustad guru urang kudu ngahargaan beres gancang asal tartil babacaanana kenor kamu 2 jam ieu atuh sobar ieu mah sampai imam punduh taraweh balman kadua imam teu datang eta geus ada misa jamaah adaran lup cek nu saurang gerak omat panggen rek mono taraweh cek nu saurang imam can datang nah ka mana teu nyaho teu ngurus torojol RT geus apaleun imam punduh bodongeng ieu mah barang apa masuk ke masjid Pak RT langsung ke pengibaran sugan derek jadi imam ngomongkeun kasadayana jamaah si horeng si mana horeng ya ustad teu datang kudu dak ngomongkeun bae ku urang kulantaran ieu imam ieu salat urang bubarkeun ku haja atuh jamaah teh protes geus ku Pak RT harus bertanggung jawab dari pemimpin bisa lain bisa tapi kebiasa okeun bae urang salat isya we akhirna eta Pak RT kukulutus kaduhung aing ngumumkeun jadi we katampuhan maklum supir tembak gas jeung kupling pabeul ari baca Fatihah mah bari jeung rada naon oge garekok apal ieu baca surat can Fatihah apa geus dibaca
Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabbat yada abi lahabin wa tabbat yada abi eta RT tapi ketika curi neangan sambungan tabat tereng kamari. Kacau. Dongeng itu ibu sadaya. Tak mudah-mudahan orang sadaya hidupikeun kana sasi Ramadan. Urang tiasa puasa tarawih anu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Jika cekap ibu sadaya, mudah-mudahan sing aya manfaatna. Amin ya Allah ya Rabbal. Sing barokah. Ya hujan sing hujan barokah rezeki, barokah keturunan, barokah sadayana, para panitia anu berkorban tenaga harta kenutan mudah-mudahan sing digentosan ku Allah Subhanahu wa taala, sing jadi cek celengan tabungan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Resan painten hujan ibu ge kedah istirahat sing kuring ge kedah istirahat sami enjing insyaallah sing kuring ka Bandung masih kena aya ya Raja Bante dugi minggon terakhir ke minggon payun enjing ke Bandung bungina ka Cianjur teras enjing deui ka Bogor ka Tasik ka Pamengpeuk tuh sadaya tah terus ka Bekasi ka Subang ka Karawang hiduan aja di sadayana mudah-mudahan nunggulamuna sing jadi nanya aing ulungonang rek naon abrak-abrakan mudah-mudahan sing barokah kabeh terakhir buah jeruk, buah delima, buah semangka, buah apel itulah buah-buahan yang bergizi. Hadadallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ma'asalama fi amani saykhana Allah